Aya hiji karajaan di Teter Ciamis, nyaeta Karajaan Panjalu. Karajaan ieu dipimpin ku saurang raja nu adil jeung wicaksana. Di handap pimpinana, Panjalu jadi karajaan nu makmur. Nami rajana nyaeta Prabu Sanghyang Cakradewa. Ti parkawinana jeung Ratu Sari Kindang Panunjung, Prabu Sanghyang Cakradewa boga putra jeung putri. Putrina dinamaan Sanghyang Lambu Sampulur, jeung putrana dinamaan Sanghyang Boros Ngora. Dina hiji poe, Sang Prabu ngarasa geus kolot. Sang Prabu saterusna nyauran kadua anakna. Narumda abdi hadiah sakadap aya nu rek diomongkeun. Abdi ngarasa umur abdi geus kolot. Geus waktunya nyerahkeun tahta ieu. Sanghyang Lambu Sampulur anjeun bade abdi jadikeun patih jeung senapati kerajaan. Sanghyang Boros Ngora anjeun bade abdi jadikeun putra. Tapi samana eta anjeun kudu angkat nuturan diajar ilmu kesaktian. Pertama, abdi ngawasen ieu kalawan sakabeh jiwa. Enjing poena, Sanghyang Boros Ngora angkat ti karajaan ka tanah Jawi. Haturan nyari ilmu kasaktian sarta ilmu perang. Ku berguru kana Brahmana jeung Wiku Sakti. Abdi ngasupata demi cahara abdi. Abdi bade balik kalawan kakiatan ageng. Nami abdi Sanghyang Boros Ngora. Abdi di ka dieu hayang nyiar kekuatan nu ageng. Kakiatan. Mungkin nyaho teu naon harga nu dibayar nya hayang maneh teh. Sadayana oge rek abdi kerjakeun aturan menangkeun tujuan kuring. Abdi geus sakenal. Mangga, abdi satuju ngajaran. Sabaraha sasih kemudian, Sanghyang Boros Ngora balik ti jarah. Anjeunna dipapa ku keluargana. Abdi geus balik. Hahaha. Abdi balik lama. Abdi geus nyiapkeun abdi moal ngecewakeun paman. Abdi bade mimiten lama naon nu abdi menang ku jawab. Ulah lanjut. Sanggeus nunjukkeun pangabisana, Boros Ngora kedah neangan pangaweuruh ka Tuhu, sarta luyu jeung kahayang ramana. Suara borongan oge ngahuleng mikiran masalah nadina di Celingtungtung. Bapak Sakitu lama bersemedi, akhirna manehna dapet pitunjuk yen nu boga ilmu anu diteang, nyaeta aya di peuntas lautan. Yaktos di tanah suci Mekah.
Kalawan ilmu kasaktiana, Sanghyang Boros Ngora anjok di Mekah dina sakeda panon. Di Mekah eta Sanghyang Boros Ngora naros ka saban jalmi nu dipanggihan na supados tiasa patepang kalawan hiji jalma anu meunang warisan ilmu sejati anu dimaksud. Jalmi-jalmi nu henteu terang maksud sang pangeran nembongkeun supados manehna manggihan saurang lalaki nu kantun dina hiji tenda di gurun keusik. Pak, naha penanya tuh biasa dicokot. Bapak jadi sakit, bukan. Dia sadayana kawasa Allah. Oh, abdi mah teu aya nanaonan. Kudu ngajari abdi kumaha cara nangkeun kawasati Allah oge. Mangga lamun anjeun hayang ilmu ieu. Coba bantu kana eta. Ayeuna sampai hade. Maka hade teh sabada? Tukeun abdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang coba anjeun eta. Sanggeusna Sanghyang Boros Ngora cicing di Mekah haturan diajar ilmu sejati ka Sayyidina Ali. Waktu Sanghyang Boros Ngora bade balik ke Karajaan Panjalu, anjeunna dibere oleh-oleh mangrupa pedang, acuk kebesaran, jeung cai Zam-Zam. Waktu Sanghyang Boros Ngora tepi ka Karajaan Panjalu, anjeunna dipapak kalawan ramai. Wilujeng Somping. Abdi geus balik lama. Hade ayeuna tunjukkan kakiatan anjeun. Baik lama. Bismillah. Alhamdulillah. Hade pisan ayeuna abdi tiasa tenang ngangkat anjeun pikeun raja. Tepati lila, Sanghyang Boros Ngora diangkat jadi raja, jeung Sanghyang Lambu Sampulur diangkat jadi patih karajaan. Sanghyang Boros Ngora nuges jadi orang Islam saterusna ngajarkeun pituduh Islam di tanah Ciamis.